Kebenang-menang wae itu. Pegawai erek perkembangan heula we lucu heula. Si Pucil di teteangan tak iya di dia gening ku inung maneh neneangan karunya. Cil, kernaon maneh di dia kasieun sorangan manteu di teteangan. Aya naon sok diukeula di dieu. Inung maneh neneangan, pitah neneangan jadi ka urang. Ieu pikiran pagawean can menang-menang wae gitu. Ieu hayang ngabantuan kanu jadi kolot. Anggar atuh da ngabantuan hayang jadi kolot. Da cicing wae mah di dia da moal ge menang-menang anggar. Sok neangan ikhtiar. Insya Allah, ikhtiar mah menang meureun. Mang euy. Kumaha carana? Nah ikhtiar atuh. Hayu teh hong balik ah. Kela mang. Hari itu kanang hayam saha? Teuing teu apal atuh. Ayo orang ningali. Asin ngamak urang mah euy. Moal ningali hungkul ieu. Hanam atuh ningali hungkul mah. Ayo. Hanam. Opa kieu euy. Bogana ieu. Euy ka. Ngipit itu peleye. Aduh ya budak ngipikeun ka kesang atuh jeung pipilueun. Kolot. Di kripuk marap hayam teh. Kumahaneun ieu. Cai ngipikeun teh. Itu baru dak naon. Hei. Jang, kenaon eta Jang? Sieun hayam Jang. Jang, karena naon eta teh? Jang. Sugan beli. Kela mang. Tong kasalah paham. Naon eta teh? Tinggal hayam. Menyaya ningali tetongan kitu. Ngerigakeun teh. Tong mencurigakan. Tinggal hayam seueur kieu. Ningali hayam. Ya. Aduh, mun kita tadi atuh bororek digibas ku cai. Ari anu mang. Nu urang narek naon atuh Jang mun tulal tolol gitu. Mun jiga nu rek cukat cokot eta teh. Kieu mah. Urang bae dek ngobrol. Hayu ka dieu, ka jero ka dieu. Beres di dieu mah dongengna. Wah, lomba kieu euy. Lomba kieu euy. Alam ka jero ah. Ayo. Bisa urang ngilu gawe di dieu. Ngan ngobrolna ulah di dari hayam cing garurubuk sieun ku di dinya komo ieu mah. Da kene kitu. Bener Jang hayang gawe. Bener mah itu. Boga pengalaman. Non pisan boga pengalaman Nol. Ingat banget juga nol. Nol. Ari itu hiji deui. Henteu mamang neangan gawe, ieu neangan si Ucil inungna neangan wae. Jadi budak teh meureun liwar ieu teh. Gawe kumaha atuh Kujang? Kieu jeung kolot mah. Kumaha Kujang itu mah lain hayang gawe. Hiji ulah liwar. Jeung kudu pinter, kudu bisa ke ngurus hayam kumaha carana nya. Dibejaan ku Mang. Mang mah rek heureuy we sakedeung. Heula mana Kujang enog jeung hayam. Nya heula hayam cek abdi mah. Bodoh paingan hese nangan gawe. Nah cek mah. Nya heula enog lamun Mang nanyakeun heula mana hayam jeung enog berarti heula hayam nyebutkeun teh eleh.
Puas salah. Aduh. Ieu we nama tuturkeun emang hayang gawe mah kumang diasupkeun gawe dibawa gawe carana mah penting nama nuturkeun emang lamun isuk-isuk urang marab nya marab hayam nyokotan nog ada lah sakuan saware kal tekor tages kitu tengah poe lapan paralon teh pan aya nu pergi ieu na paralona bojor nak mah sok salah wae ieu paralon apan keur wadah cai tak kitu kuncina mah penting lamun ceuk mang pangulajer cokotan nog cokot nog tawakan hayam tewakan ayam lamun pencitan hayam pencit maneh ilmu nama sakitu we ceuk mang mah tuturkeun Ayo balik ah. ke heula maneh Itu inung mana neneangan. tong padoderan kujang atuh Balik. ke heula tuh Urang mau era aku inung mana. mang nuhunnya pokokna mah isuk datang ke kanang mang ka itu jam sabaraha mang jam 7 teh kudu sae di kana Ngobrol wae mana main usaha itu. yes nuhun mang jeung gubragabrug itu teh naon jeung gubragabrug mamangna Atom beureun. atau bahagia menang gawean emangna eta lalaki murahan mah jeung digabrug mang nuhunnya amit-amit ujang bawa ya Ayo balik ah. jika nu kurang 3 eunan budak teh yes menang gawean budak teh jiga Wae lah. Enggak bisa ngebantu ka kolot namanya. Balik.